ngajarkeun ka umat manusia khususna ka urang sadaya nyaeta ajaran syariat. Kade Pak, ya ajaran syariat teh kenging di momore, kenging di lalamorakeun syariat. Kadang sok aya jalma anu memahami hakikat, tapi terkadang sok ngamomorekeun karena urusan syariat. Mungkin aya tapi teu aya di luar. Margi asyariatu bila hakikatin bahwa tafasad wal hakikatu bila syariatin bahwa tasada. Nalika orang bersyariat tetapi tidak berhakikat hukum fasad, tetapi nalika orang berhakikat tanpa ajaran bersyariat, maka eta hukumna jindi. Wios dipandang butut oke syariat urang, wios dipandang goreng oke syariat urang. Nu penting mah ulah ngecakeun ajaran syariat, ulah ngecakeun pada melan syariat. Panawi bersyukur Pak, sana sombong. Nalika urang disujudkeun ku Allah bersyukur, urang masih keneh disujudkeun ku Allah. Nalika urang ruku bersyukur, urang masih keneh dirukukeun ku Allah. Nalika urang salat bersyukur, artinya urang masih keneh dipilih sebagai hamba nu bersada jalankeun salat. Panawi pilih urang gaduh wargi salatna nama sadinten sakali, tong dibuli, tong dihina. Oh mana salat dengan sakali sampai tong rangkul, syukur jan. Kita makan najan sawaktu sapoe oge masih keneh bisa ngajalankeun salat. Lumayan sapoe banyak. Yang tiasa pola sakali ya. Berkali-kali 5 waktu. Eta teh nu pokokna, teh acan anu sunnahna kitu. Nalika urang gaduh tatangi, nalika urang gaduh wargi, kersa salatna dengan saminggu sakali, tong dibuli. Oh mari maju malu, tong dekati urang sadaya babia. Alhamdulillah saminggu sakali ge kersa nyembah ka Gusti Allah lamun tiap dina. Boga kenalan, boga sobat, nyembah ka Allah nanti setahun sekali. Barang ngumpul, kerbae tong dibuli, kerbae tong dihina. Angguran mendekati kurang sadaya supados dina nyembah ka Allah teh ulah satahun sekali. Tak nalika dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, maka ada Pak ya ukuranna nanti. Kacarioskeun aya seorang tabi'in. Ari tabi'in teh nyaeta seseorang anu sasarengan sareng sahabatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upami anu sajaman sareng Kanjeng Nabi disebutna sahabat Sayyidina Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali radhiyallahu anhu. Marantana disebutna sahabat. Wafat Rasulullah aya anu sareng-sareng sahabat, maka eta disebutna tabi'in. Wafat sahabat kanten tabi'in aya anu sasarengan sareng tabi'in disebutna itba tabi'in. Maka ini zaman tabi'in sasarengan sareng sahabat. Maka ieu seorang tabi'in teh anjeunna ngalaksanakeun naon? Ngalaksanakeun tawaf di Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika. Terus kangen we 2 tahun Pak. Can ditakdirkeun wae. Maka saparantosna tawaf nulungan Baitullah, dongkap rasa ngantuk ka ieu si jalmi. Dugi ka anjeunna teu tahan nahan rasa kantukna, akhirna bersandar di salah sawios tihang masjid nu aya di eta Masjidil Haram. Nyarande ari dina pulemna antena kasumpingan ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalakunan ngimpena. Buga lamun salira engke saparantos ibadah haji tepangan anu ngaran Sipulan aya di daerah anu bejakeun salam di kami
sarta bejakeun yen manehna teh salah sawios ahli surga. Begitu buka inna kulemna ternyata ngimpen. Anjeunna kan teu ujug yakin Pak karena eta impenan. Pilih ahlepat, pilih ya impenan teh sekedar ngimpen biasa. Akhirna anjeunna ngalaksanakeun aktivitas ibadahna tuluh deui, nyarane deui, reup deui, ngimpen deui didebesan ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saparatosna kitu kumaha yakin we yen eta teh impenan anu mana dina impenan mantena patepang sarjana anu pamulyana nyata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari jeung Kanjeng Nabi amanat lamun tos uih kaulur anjeun pangapunankeun sebulan bejakeun salam ti kaula sarta bejakeun yen manehna teh bakal jadi ahli surga. Singkat cerita dongkap kabumina lajeng dipilarian dah alamat anu sakumaha dina impenan tadi di kampung anu di daerah anu di Cucruk akhirna tepang yen aya nami eta teh ngan hiji-hijina nami eta salemur eta teh teu aya anu sami namina eta namina jelema gitu. Ternyata seorang Yahudi, jelema teh lain orang Islam, tapi jelema teh orang Yahudi. Anu sakumaha urang sadaya ayeuna mengecam nya kemana ka atas orang Yahudi. Kumaha kebijakan politikna dugikeun ka hoyong ngarampas tanah Palestina. Orang Yahudi diwartoskeun we saenyana kuring teh ngimpen patepang jeung junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipiwarang neangan anjeun titip salam mantena ka anjeun oge dipangbejakeun ka anjeun yang anjeun teh bakal jadi ahli surga. Tapi cik naon atuh amalan anjeun nepikeun ka anjeun saolah dipikabeumut ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sepupu. Iya orang Yahudi teh manehna teh ngaboga budak 5, pameget 2, istri 3. Tiap kurang kalina teh dijodohkeun ka batur dalebar raja kaya bisi kaasaan ku batu. Antukna satiap murang kalina teh ditikahkeun ka murang kalina deui. Pameget ieu tikahkeun ka istri ieu, nu pameget itu tikahkeun ka istri nu ieu. Tapi pamegetna 2. Aing kurang kali istrina 3 atau anu menang teh 2 pasang. Ari nu bungsu teh acan aya dodona. Tapi nu bungsu teh panggeulisna di antara anakna. Pikir manehna daripada dikawinkeun ka batur lebar. Kuring nu ngurus, kuring nu marabang, kuring nu ngabiayaan, nya akhirna kuring anu kudu ngawinna. Akhirnya dikawin anak bungsuna ku si Yahudi teh. Pesta besar-besaran, onang tatangga, onang kerabat manehna kawin ka anak sorangan, anu bari anakna teh bintangna di kampung. Tapi satia penting nalika manehna bade tanda petik gitu banyak panganten baru, sanajan jeung anak panganten baru. Sok aya sora anu bising ngaganggu wae tengtrong wae di dapur. Aya sora wae tengtrong ngaganggu. Akhirna manehna penasaran. Sora naon eta nu tengtrong. Ternyata begitu dipilari kagarugakeun aya jalmi lumpat. Disusul isi jelema anu lumpat teh ka mana ji? Ternyata lepet ka hiji bumi anu paling hiji bumi anu paling rusak saantara bumi nu aya di tapakna. Parang dideuketan ku manehna tadina bade dilabrak eta si bumi, ternyata kadamuan ku manehna aya rintihan-rintihan murangkali nu dinamis di lebat. Nyelebet bubuk eta. Kirang lakureun ke bahasana teh mana atuh mangeun teh. Mana atuh jantos lapar itu. Aya sababaraha murangkali nuju kalaparan, meureun tadina indungna teh bade
milarian kabumi si beunghar eta seorang Yahudi anu ngawinan. Timbul rasanya kan, timbul rasa prihatin anu antuna manehna balik ka imahna sagala kanulangan anu aya di wadahan disuhun ku manehanana dituna dina hareupeun pantok jelema imah hareupan alina teh diketrok pantona saparantos sakira kadengeun ku pribumi manehna lumpat sakurupat lama. Barang berai dibukakeun pantuana ku si tuan rumah ternyata di dinya meureunna aya nyiru apa bari jeung aya tuanun sagala aya ka tuanun. Oh bersyukur nuhun ya Allah dicana pitaruan ku barudak nepi ka teu seep samior istilahna teh tuanun. Nah doa eta si ibu diamilan kepala putrana sahabai jalma anu dermawan sahabai jalma anu parantos ngintun tuangan ka dieu didoakeun ku abdi ya Allah mudah-mudahan eta jalma teh sing jadi ahli surga. Nya diobrolkeun we ku si Yahudi teh ka si jalmi anu bimbingan teh. Oh berarti salira dipirindu ku Rasul, salira dipikabemet ku Rasul kulantaran aya doa jalmi anu tertolong ku perbuatan salira doa diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Karena naon cenah anjeun ka dieu kuring ngabejakeun ka anjeun salam ti Rasul kuring nyatana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakaligus ngabejaan kabar gembira yang anjeun bakal jadi ahli surga. Akhirna si Yahudi eta umat Islam saat akhirnya selang sabaralami eta si jalma wafat dimautkeun ku Allah dina kaayaan Islam. Bari terhitung dosana anu parantos mah teu di eta. Tapi di eta teh tina sabada memeluk agama Islam. Artosna di mana-mana Allah tos berkehendak sanajan jalma saperti kitu. Nalika aya hidayah lungsur ti Allah Subhanahu wa taala memeluk agama Islam amanah saeutik pisan tapi surga menanti tina naon tina aya hidayah menuju surga. Lalu saumpami di urang aya jami anu ibadahna katinggalina sete gitu Pak. Maka urang teh kenging dibuli, kenging disepelekeun. Apa bisa jadi eta amalan anu nganturkeun kana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi eta amal si jalma anu paling saleh di payunan Allah Subhanahu wa taala. Dan cuma pesan abdi khusus ka pribadi abdi umum kepada sepuh sadaya. Maka kalau orang sadaya mah omat teu kenging ngalalaikeun teu kenging ngabeikeun komo lamun wantun ngantunkeun kana ibadah syariat ka Allah Subhanahu wa taala. Syariat teh urang banget. Salat 5 waktu teh cenah syariat ceuk urang syariat teh. Poa monggo Allah mah eta teh ibadah hakikat. Itu poa eta teh salat teh ibadah hakikat. Nalika eta salat diadekeun ku urang, nalika eta salat didirikeun ku urang, tinggal surat ke-20 ayat 14, anna Allah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Saestuna kami teh Allah, salah begitu anna Allah la ilaha illa anna teu aya di pangeran iwati kaula maka pek atuh ibadah sareng kaula sarta aradekeun ku aranjeun salat supaya eling ka kaula. Jadi saur Allah pek adekeun salat supaya eling ka kaula. Mun urang adekeun salat teh salat urangna supaya urang eling ka Gusti Padahal orang sholat nanti sing eling ka Gusti Allah. Semua masalahnya orang sholatnya masih kena eling ka saliyat ya Allah. Kan prosesnya kan Sayyidina Ali itu sholatnya. Nalika saur Rasul Ali sholat sing khusyuk, sorban. Sayyidina Ali sholat, atau ya Rasulullah abi sholat khusyuk, mana sorban teh aya nu hejo ya. Rasul berarti khusyuk sholatnya.
sok salat deui can husu salat deui can husu salat deui dugi ka Sayyidina Ali mampu dina ngalaksanakeun salat teh husu mana bukosna nalika salat aya panah anu nancep kana bitisna mantena saolah teu ngaraos naon-naon dina nancepna eta bitis eta panah dina bitis hebat Sayyidina Ali urang baro-baro panah nancep kana bitis aya leungit dina ieu ge ditepak aya sireum dina pondok ge diusap aya ateu dina tongong ge digaro Sayyidina Ali panah nancep tapi kan aya sahabat Nabi teh anu tahapanan teu saperto Sayyidina Ali pada Sayyidina Ali pada jalan dipinter manawi Rasul dina hadis nyebatkeun anak madinatul ilmi wa alibabuha kami teh kudangna ilmu ari alimah gerbangna ilmu Sayyidina Ali saur Rasul gerbangna ilmu ari urang naonan da banyak teh aya naonan manawi sahabat anu ngacu ya Rasulullah mungkin abdi mah lamun salat teu saperti husuna salat Ali sabab abdi mah neangan pamulangan pagi bersolat abdi leungit bensin deuk ngarokok di mana bensin naik pas salat emut basa ngaos ka Patur Rahman teh dina jas keur salat pagi apa keur salat pagi abdi mah teu biasa ya Rasul maka tadi dia saur Rasul anta budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarahu anjeun salat saolah anjeun ninggal ka Allah najan anjeun teu ninggal ka Allah nalika keur salat yakini anjeun teh diponcolna ku Gusti Allah malawi resapi salatna henteu unggul dina syariatnya banyak sing dugi kana hakikat bahkan salat teh sing dugi kana hakikiyah tapi abdi sering ngadugikeun ka Bapa yen adzan nafidan we. Jadi nalika urang takbiratul ihram kan upami secara fikih Imam Syafi'i nganyatakeun nalika anjeun takbiratul ihram kan eta teh awal pertama urang salat yang muftatahatun ditakbir engke muhtatamatun ditaslim salatnya diawali ku takbiratul ihram ditungtungan ku awe salat da ari usolli mah eta mah saluareun salat itu kan urang ngucapkeun usolli nalika salat kenging mana sabab dina ilmu fikihna wa talafudu biha sunnatun nalika urang ngucapkeun kana eta niat tulisan maka dihukuman sunnah abdi mah moal usolli bae teu usolli ge da Allah ningalkeun yen urang teh bade salat tapi saumpami kanggo urang kanggo langkung kesempurnaan katenangan mana maka langkung sae urang nganggo usolli fardhu dhuhri upami zuhur arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala maka itulah kade mulai salat Allah maka antawis lapan Allah sareng lapan akbar itu kenging putus kedah nyambung Allahu akbar minimal ka kuping ku dirinya lira Allah lah pelengit kewe tungtungna maka pastikan nyambung antawis Allahu sareng akbar minimal ka kuping ku cepir nyalira itulah muftatahatul bitakbir diawali salat ku takbiratul ihram maka rada tahan saali sabab di mana dihakikatkeun nalika urang ngangkat tangan diluruskeun sareng cepir maka ieu taya bentenna sareng upami dina ilmu tajwid mah idgham wajib atawa panas jim naon idgham wajib teh wajib limis lanawiyah jaidu rupa pakul wasami ilmu apa anu maksudna keur ngahijikeun huruf hiji ka huruf anu sanes contohna mim alif lam tasdid jr mil opat huruf bisa kalikeun lantaran aya panas
Kon kitu nalika urang takbiratul ihram sabab ieu mirip sareng idgham wajib. Ternyata salat silatul abdi wal khalqi sabab salat rek hubungkeun antara si hamba sareng zat Allah Subhanahu wa taala. Sahawi timur ka pasrahan disebat dan ngangkat tangan mah jelema anu sumberah diri hartina sadaya daya rek dibeureum rek dihideung rek dibulau rek dihejo kumaha anjeunna we ngaturna kitu ari urang mah heran kalah urang anu ngatur ka Gusti kan urang masuk ngatur ka Gusti abdi teh hayang anu alim anu kengeng ke bami kitu mana dak jalmi mah kedah hayang kahoyong jalmi mah kedah hayang kahoyong ujung hingga urang anu tos dewasa kieu budak orok kalek lahir oge nangis kita aja budak kayak kahoyong da buktosna di nen ibuna langsung jempe oh hayang naon ada budak teh hoyong nen caca budak karek lahir geus aya kahoyong komo urang anu parantos dewasa kieu tapi kahoyongna tadi ade ulah maksakeun deui sabab anna ditakdir wallahu bitakdir da manusia mah ukur gaduh kahoyong tetep Allah anu naonna anu nakdirkeunana tetep Allah anu nantoskeunana teu kengeng urang maksa mirusa kana katampuan ti Allah Subhanahu wa taala maka hakikiahkeun komo lamun dihakikatkeun yen dina salat tanha adil fahsya wal sahat aya salat hakikat aya salat hakikat tapi artinya hakikat dina salat yen hakikat salat teh tanha adil fahsya wal munkar supaya salat teh mampu nyegah dina perbuatan keji sareng perbuatan munkar lamun salatna teu eureun-eureun tapi kejina oge teu eureun-eureun tapi munkarna ge teu eureun-eureun khawatir kalebet kana dawuhan Allah pawailul lil musallin kacilakaan atawa neraka we pikeun anu salat saha salatna alladzina hum fi salatihim sahun jalma-jalma anu sok sarolat tapi poho sugan teh lain tukang salat sugan lain tukang salat osok sholat tapi poho sugan teh lain tukang sholat dagang bala-bala aya rek meuli poho sugan teh lain tukang urang teh sholat tapi kade poho kana sholat ulah poho kana sholat sabab nalika urang ngajalankeun sholat sing mampu urang sadaya ngajalankeun eusina sholat tina saparantosna sholat ngajarankeun eusina sholat tina saparantosna sholat gitu. Salah satu contoh itu Pak. Manawi nalika urang takbiratul ihram ieu kapasrahan butos di dinya lajeng pandangan ditangteukeun kana dada nu kenca heula lajeng anu katuhu nawiskeun kumpulna dina mana sagala urusan urang sadaya tetapi secara hakikatna lamun sek urang ninggal tatangga wafat geuningan pananganana teh dikieukeun. Jadi lamun urang nalika nangkeupkeun panangan dina dada keur salat teh yakini saolah urang teh rokrak nu teu usik teu mati inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin disolatkeun abdi diibadahkeun abdi dihirupkeun abdi dimaotkeun abdi ya sadaya yang ngamilikna sahazat Allah Subhanahu wa taala utos urang mah teu ngagaduhan angkeunna naon-naon naon nu bade disomongkeun ku diri urang urang mah teu ngagaduhan kagiatan urang mah teu ngagaduhan kahebatan sadayana oge atas kehendak Allah manawi mampuhna urang salatna kitu laksanakeun we salatna kitu ulah ngarasa minder ku awona sholat ulah ngarasa minder ku can sampurnana sholat keun beda Allah anu naon mah
laksanakeun we perbaiki we syarat sareng rukunna ulah isi naroskeun. Kedua, di Pak Ustad Ararano kan teu kudu isi naroskeun ka. Ustad-ustad urang anu Ararano. Naroskeun sakira urang teu paham. Allah bidzikrillah tatmainnul qulub. Tujuanna sangkan urang sering zikir ka Allah, tujuanna sangkan nenangkeun kana hate. Salah saya zikir teh salat diartikeun zikir. Karena ibadah sesuai sareng fungsina. Bama halakul jinna wal insa illa liya'budun. Tepati-pati kami Allah ngajalikeun jinjing manusia anu supaya ibadah